Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senen taun gajah Rabiul Awal bulana tanggal kadua belasna April bulan Masehina tanggal kadua puluhna Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya maningempur di bumina hurung mancur babar taya kokotoran orok kelir kenging nyapitan socalir kenging nyipatan sarta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan geus tiasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan tos capetang sasauran Yuswana 10 bulan tiasa ameng papanahan ngelehkeun budak nulian tapi taraku makungan parangina Kangjeng Nabi jatni kapinuh ku puji pinter tur gade kawani sobarnya kasasar
tahun yuswana di beresihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dadah Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku khotamin nabi harita nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah ngaran lemburna Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasih kaunggelkeun keur 5 tahun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun eyang namulih kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abi Thalib kakasihna saderek teges ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicacandakan negeri Syam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan kacatur di eta negeri loba pandeta Yahudi sareng pandeta Nasrani nu teu pangjeng Kangjeng Nabi sadayana sasauran ieu jalmi moal nyalahan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus ngiberan sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita
Allahumma salli wa sallim wa barik ala